Aduh, gitu. Talalape ganyan. Manang bulit, mana naman narik hujan deh. Rek balanya ieu teh keur bumbucilok. Udah heula sugan we aya nu ngaliwat. Sugan ya barudak ngaliwat milu nebeng. Kadeulah ya kolot. Lain orang pira kumane wa kana kasopanan. Naon saha urang naon? Lah mana maloba kesalahan teh. Loba wae kudu ngaku lah pokona mah. Kolot keur ngadadak we mane mauhna keur kasopanan. Kira gitu. Punten atuh. Ya atuh kudu tata kasopanan teh kumaha di sakola. Mane teh sakola teh. Oh, karek balik ya gitu. Ulah jadi budak sakola teh kudu aya kasopanan ka kolot teh. Kumaha carana ka kolot? Angke lah, hujan. Ali hadiuk lah sok hujan. Hadiah lah turun nala. Turun. Naon atuh? Lah pokona mah keheul. Sok lewat. Kudu make budak ieu kudu dibere papatahan we denger. Sok hadiah ulah sok badagah jadi budak teh kadieu teh sok gek diuk di dieu aing keheul budak kitu teh. Naon? Naonan mana teh motor di podok-podok kitu? Nah urang, motor urang. Heeh, kalakan di podok-podok kitu mah keheul ngadengan oge. Mata ngagandengkeun. Pendapat teh naon sih? Racing. Heeh. Di mana gablek duit sih? Kolot benang men. Bohong aing ngabuating maneh mah kolotna kun korupsi wungkul. Likal aku punya HP. Ya dengekeun kolot ayeuna patah ka maneh. Kagedegepkeun. Heeh. Sing bener. Naon? Ya kupingkeun nya ku si laing, kudu kasep, ya kasep nyocokan ceuli atuh. Sampai kada marah kana Pak kusingan. Ieu kasep. Khusus ya banyak keur papatah ka maneh, mangumun teh papatah teh nya kudu kan barudak sakola. Hiji maneh teh kudu sing harideng, kudu sarakola teh kudu narepi. Kadengen teh astagfirullah. Heeh, sok. Eureun atuh eureun saya kasopanan euy tah eta tah. Kitu. Sing bener sakola teh. Hayang ngarakeun boga ilmu anu mangpaat. Ulah sok loba bohong. Ieu mah ini ka sakola. Ternyata di sakola teh eueuh. Tuluy kapan kolot kan anu dipanggil namanya heuh. Kolot teh dipanggil nama era teh kolot teh. Kolot mah menang banting tulang ngarah duit teh kitulah kieu lah belaan geuning mamun gedagang cilok ayo. Ngapa we? Eta teh geus melaan anak anu sakola eta teh ngarakeun jalujur. Ieu mah papatah kolot teh ieu teh asup ti dieu cicing, biji asup ti dieu kaluar di belah dieu kunaon? Kadengen tah? Kadengen. Kagugu. Mangkeu. Nah make kumangke we keukeuh jelema budak ieu mah bedegongna kerananya. Lah hideng kasep, belah hideng kasep, gaya montok hideng. Sok kada mikir mang momen teu sorean sabenerna mah. Kadenge barudak sakola ka radio. Nya. Sangat singagunya. Kudu ingat kana papatah kolot. Iya. Aya-ayana teh ka mana? Balik kana teh balik sakola, cendahar. Iya. Tah, ka mana balik teh? Tadi itu ke Iman. Nya kana atuh syukurnya mangunek menu nebeng lah balanya ke bumbu cilok. Bisa enta? Bisa enta? Heeh, hayu. Atuh sok atuh. Sok dulu gua tengah hujan sih. Ini ya baru kayak nama gara Roblox nanti.